sia-sianya jualan sayur hudang subuh beres sore. Ayeuna alhamdulillah kabeli sawah saking legana sakieu mimiti tepi ka hulur girang teh bener ieu mah. Jadi, naon? Pios ya birek milunya ieu berenyik. Hek wae ieu abi mah keur ningalikeun sawah hasil tina sayuran ieu teh bati sayuran. Oh, Gusti, iya sawah legatan usaha, Caji. Anu batur, Ari ieu kebang kacang. anu batur oge. Atuh Caji kenal nih dia. Keur ningalikeun sawah batur we ngajanteng tata Atuh di sarua jeung kuring jeung daripada kita mending ge urang nyair yuk. Urang neangan liang belut atuh urang ngurak-ngurak matak naon. Heeh, sok we atuh ti heula da urang mah keur ningalikeun sawah batur, kebon batur. Cik dieu nya urang-urang neangan liang belut. Sok heula ti heula. Kuring mah dek nuluykeun ngalamun ieu mani legana sawah batur kitu tah kebon batur sugan we atuh milik urang jadi kanyataan kabeuli tina ladang sayuran teh ieu teh keur ngalamun teh nya. Cayan ngalang-ngalang keong atunya. Ngalang-ngalang tutut atuh ieu teh. Neangan heula liang asugan aya liang kitu keun bae liang ge atuh liang naon kitu liang orai. Da sieun urang anu dipacok deui. Arep nyangan liang belut weh. Cik heula urang palapai heula ieu teh. Biasana mah tah di nu kieu teh heueuh sok aya keong kitu tanya keong racun. Oh keong racun jiga anu nyanyi geuning. Dasar kau keong racun. Coba urang sair heula ieu. Sugar atuh menang bayawan. Atuh urang teh menang paus. Yang aya sendal deui saha eta? Sendal teh aya tapakan deui nya. Boa ieu jelemana jigana tadina sukuna jigana mah sok leucangeun nya. Teu jiga urang kieu. Nepi ka kitu eta sendal Gusti. Bawa entongnya. Wah, sendal si Cah Haji piraku Cah Haji bonghar-bonghar sendalna kitu nya. Tingali meuni bararejah eta sendal. Sendal teh kahalodoan kitu. Cing urang pecakan heula. Gusti. Sendal nepi ka kitu ya Allah. Ketika jiga lain make sendal teh jiga anu asa disetrumnya ngerenyet gitu urang dek ieu nya hayang nyaji nyuk kalah menang gelas ieu teh batur-batur menang Pajero nyair teh urang menang gelas Gusti Caji iya tinggal dikuring kalah menang gelas sasairan teh teh nama kitu hayang menang-menang betok atau bayawa kitu minimalnya simut-simut bedog mah kitu nyangkeun dina ieu kalah menang gelas geura kumaha batur menang Pajero tinggal di dilaan senal asa teh ka hotel ieu teh sugan teh senal Cah Haji meni asa teh kabagutan Cah Haji pancen romeun apan Cah Haji teh cenah sawahna lega piraku eta senal kitu Apanan sawah mah eta teh nang heuli tina sayuran. Cah Haji senal mah alus kana anu kuring Ari ieu mah lain pamahugi ieu teh. Cah Haji urang mah ka mana-mana Cah Haji tara resort sapatu bot ari Cah Haji nya Tadi pokona mah dek naon tadi nanya iya tingali menang gelas terus kudu dikumahakeun. biasana cenah ngadengkeun Cah Haji mah bisa sagala digade ati urang pernah nya mayar teh ijazah ngan ijazahna palit Jadi teu jadi dengekeun ada ngagadekeun Ieu. naon di Ieu. dieu da moal bisa digadekeun kitu teu payu. dengekeun ieu gelas ulah ditemplo gelasna heuh da memang ieu teh gelasnya da moal ngaradak jadi citel Cik nyobaan atuh teh gelas heula emas teh heula urang tempo urang lamun gelas tempo emas tempo heula bocor bisa henteu digadekeun. tuh teu bocor Heeh, berarti benarnya heeh tah cek itu cek ieu dengekeun cek itu cek ieu nya ieu gelas Heeh, kumaha carana ieu gelas sangkan jadi duit Heeh, kumaha carana? tah kuring di imah teh teu gadeungeuna Heeh. kumaha Terus? lamun alusna ieu gelas urang dijieun jaminan Ngajaminkeun gelas ieu teu salah. asalahna palabang mana nah ai kuring iraha ngabohong ka kapoman Hargana ieu sabaraha? ulah nempo harga intina mah eta jaminan we kitu Oh, Oke, jaminan. misalkeun ieu Heeh. sayuran geus dikakuringkeun kitu tahnya heuh sayuran mah geus ka mana kitu geus aku barudak tangke bela mana urang teh geus pencairan Cik mikir atuh ngagadekeun teh nu alus lain nu kieu da harga sayuran teh ayeuna mah keur marahal. We nya dek ngagadekeun ku nu kieu. Sok pikir heula. keun bae atuh ayeuna mah kieu nya heuh da kuring teh isuk-isuknya ieu teh teu bebenangan geuning teu nyangked
simut-simut acan atawa keong racul atawa heueuh hileud jengkal ge eueuh nu napol di dieu teh nya. Ai kitu mah pancet paribasa aya simut-simut bedog tuh hade-hade digoreng gitu urang teh barudak mah beuki simut bedog. Da ieu eueuh nu asup atuh kumaha urang teh bingung. Tadi imah teh eueuh naon atuh Cah Haji? Pan Cah Haji teh cenah ngakuna ieu sawah lega nu Cah Haji cenah ke kebon kacang. Urang curiga bae tah lain Cah Haji. Sok kieu we ayeuna mah eta bawa ku Cah Haji kitu nya. Itu sayuran bawa ka kuring gitu. Eta jaminanna eta ta gelas kohok. Ewe atulah kagok lieur dek ngagadekeun ieu mah ditarima isukan etana sayuranana yeuh daripada ngahaminan anu cerewet lalieur teh yeuh bikeun asal ieu syaratna kudu diinum heula. Nginum naon Cah Haji kan ieu teh. Haji, sia ieu teh lawas urang teh Cah Haji, ieu teh kosong, cuman entong ditempo. kosongna Entong ditempo kosongna. Da intina pan cukuring ge naon ieu teh gelas moal ngadadak jadi citel cek kitu cek ieu. Ieu kuring. baheula geus daripada ngobrol Iya gelas teh kuring teh hayang jadi engkol pecai. Terong, paria. salamar Kumaha ieu carana hiji gelas teh hayang jadi anu kitu. Pokona mah Cah Haji tong loba ngomong ieu durasi teh nya kapan urang kuota kaburu beak. Ieu sok-sok Cah Haji bawa ka ditu nya ayeuna kuring deuk balik ieu. sarua Cah Haji nya dek balik. Soalna karunya barudak urang itu nungguan di imah meureun pikirna mah hayang urang nyair teh meunang meureun kitu nyangkana pada menang gitu banyak Cah Haji teh nya nya ibu rempong teh pokona ayeuna mah dibere sayuran ajang sakalieun sabrakeun nya di imah jang barudaknya sok cing tenang we nya Kieu Cah Haji nya geus urang jadi mari clear jeung hamina Cah Haji lila kailaan Cah Haji aya bahan disaring ku uing lamun harare sewe ieu aya bahan Cah Haji nu bakal urang dirungkup ku ieu da kumaha ada Cah Haji nu ini panggeulana atau aku kuring dirungkup ku ieu sak urang mah aneh bareng hayu tong hayang Cah Haji heula pangheulana da urang mah hayang bukti eta sayuran kumaha sok Cah Haji laun-laun aya bahan dirungkup ku uing harare se kieu mah